Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satiasa tuhu manco dina dangat ayeuna Kisuna tiasa nepangani pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Harata Tinemu Dosa. Ayeuna urang medar deui dongeng anu enggal. Judulna teh nyaeta Tunggara Nyandang Panjara. Ye masih keneh anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Urang doakeun heula atuh ku urang paling teh nya saupamina teh mah anjeunna parantos ngantunkeun, mudah-mudahan dipupuk rahmatna Gusti Anu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayan atanepi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kesehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ieu diwedalkeunana ku wargina Bandung tahun 1868. Kumaha cenah ieu pamirsa Tunggara Nyandang Panjara teh? Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Samar-samar cahya bulan dilingkung ku bentang-bentang pating salindung jeung pada baturna kucap kecep pating darelek siga keur ngarintip kahiji jalma anu keur diuk ngahurun balung dina golodog. Pikir melit kumarembing raga ngajampana bugang, mikiran kumaha petana hirup nyasaran raga sorangan ngomong sajeroning ati. Najan cerik dageus takdir, najan aral dageus kadar. Dek cerewet da papasten percaya si horeng hirup teh teu sabongbrong, teu kongang sawenang-wenang, teu bisa ngadolos sakahayang. Abong kena hirup geus diukur, gelar disengker ku kadar, geus nyata baroga alas, dialas kuno kawasa. Sok sanajan roronjatan, pasrah lillahi ta'ala, nyanggakeun Gusti hirup abdi. Kitu cek garantesna hate ti hiji lalaki anu katelah ngaran Suherman. Berang peuting gawena ngan hulang jentul mikiran hirup sorangan nyandangan tunggara anu lilana kurang leuwih geus sataun. Awahing ku geus ngarasa kesel jeung Suherman nangtung kalacat unggah kulutrak nulakan panto barigek diuk dina samaksa heulai tonggong nyarande kana bilik kamar anu geus menod balas disarandean. Ret panon Suherman ngareret kana pelebah kamar katingali pamajikanana anu katelah nyetiti keur cunggelik nyang hareupan anakna anu ngaran Dudi anu keur sare tibra nakar. Ku ayana ningali diri nyetiti matak pikahari bangun gawena melenguk tungkul buuk ngarumbay awak anu tadina bohono jadi rang kebong beungeut pucat teu aya pisan dangyang. Lain gara sare atuh nyi sakieu geus peuting teh kalah ngajentul wae kitu keun wayahna sing sabar da piraku sugan hirup urang teh dek kieu wae salawasna sing nyaah kana awak sing nyaah tah ka budak cek Suherman bari ngasrodkeun sirah budak kana anggal anu geus pinuh ku tambal. Ngadenge caritaan kitu tinu jadi salaki teh lain nimbulkeun paler kana hate anu puguh pikeun batin nyititi asa digerihan ku hinis anu akhirna sakadar ngawaler ku cipanon merebei mapai kana pipi kecelak ninggang kana sirah budak anu keur sare tibra. Antukna nyititi nyuuh kana anggal bari ngaguk-guk cerik sigana lamun teu sieun ngabarubahkeun batur mah hayang ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega ngarasa ngangres anu akhirna timbul boga pikiran kaduhung teu ngaguguk kana kecap kolot na baheula waktu aya di dunya anu tadina pikeun nyititi salemeh ka Suherman teh deuk dikawinkeun ka anak mantri hewan. Puguh lamun ngingetkeun kana babad rupana jeung babad kana kabeungharanana mah geus lain caturkeuneun da puguh pada hade rupana turu pada jelema beunghar
beh gedongna meni saligrong, beh pakaiana meni upluk aplak, kawantu kolot na Nyi Titi anu katelah ngaranna Bapa Sarmita. Geus kawentar saantero lembur Cihaur mah teu aya 2-3 kasohor pangbeungharna, estu teu aya kakurang dina soal haliah dunyana. Tapi sok sanajan bapana Nyi Titi sagala teu aya kakurangan oge, ceuk paribasana salieuk beh tetep ngerasa manghanjakalkeun. Tina perkara harta banda jeung pakaya anu sakitu upluk aplakna teh teu bisa turun tumurun pikeun kanu jadi anak. Estu bea koreda sama sakali akibat dipake rucah abuntah nganteur kana hawa ngumbar amarah. Samalah mungguhing cek beja mah indungna Nyi Titi oge anu katelah ibu Rokayah, duka aya keneh duka geus maot, cenah mah baheula waktu Nyi Titi leutik keneh kabur kapuntas akibat ku teu kuat ngaladenan kana laku lampahna anu jadi salaki, ngajalankeun kalakuan hirup anu dipondah ku hukum agama jeung hukum dari gama. Kojeng Kang Suherman asup ka kamar gek diuk gigireun Nyi Titi anu keur ngaguk-guk cerik, ragamang leungeun Suherman nyekel tak-tak Nyi Titi bari nyarita. Astagfirullahaladzim. Nuhun Gusti. Cing atuh sing ngagogo kana caritaan Akang, nah teu nyaah kana awak. Ieu segala rupa hal cita-cita kamuliaan hirup moal hasil ku jalan cerik balilihan, moal laksana ku jalan subaha, tetep ku jalan sabar bari ikhtiar, kudu boga keyakinan jeung boga rasa rumasa, usik diusikeun, obah diobahkeun. Nyatana urang ku pangeran teu aya bedana sakabeh jalma lirwayang obah keur sanding dalang, kalawan hirup jalma teh teu bisa langgeng, geuning hujan oge aya raatna, jalan aya nanjak rejeung muduna. Ta hirup urang oge moal bina, sugan ayeuna keur tunggara, piraku teu aya robahna. Sanajan cenah urang loba harta banda, ceuk paribasana bro di juru bro dipanto, duyuh layah di tengah imah oge, ari teu bisa ngajalankeun mah matak madawa kana awak, sok komo meunang rezeki anu teu mustahil mah. Malah sok rejeung aya jelema anu cukup ku harta banda, anu hirupna barang peting, teu sirikna ngagugulung dunya barana, sok nepi kanimbulkeun poho di kabarayaan. Tong jauh-jauh contona lain Akang ngupat malaikat, tobat teuing ka pangeran, kumaha kabuktianana anu jadi bapa Titi nepi ka maotna, kalawan anu jadi indung nepi ka teu puguh hunyuranana lamun nyata maot teh mah. Tah akibat kunaon eta teh? Taya lian ku dasar hirup mewah katumpakan ku dunya anu teu bisa ngamudina. Ayeuna ti Akang bisa nyarita kitu teh, tapi duka teuing isuk ning geto mah, kulantaran ngingetkeun sifat jalma mah sakabeh oge teu mungguhing dinu bodona atawa dinu pinterna, sokeuna wae ku basa owah gingsir teh. Omati sing ngagugu ka Akang, memang pikeun batin mah Akang tetela hayang ngabelaan anu jadi kaluarga. Tapi dalah dikumaha atuh hirup urang ku waktu ayeuna, duka encan diparengkeun duka kulak bagja urangan sakieu. Kitu ceuk Suherman beak-beakan nyaritana kanu jadi pamajikanana, tapi pikeun batin Suherman oge sajeroning nyarita teh teu weleh dibarung ku rasa ngeurik ati ari rasku nasib hirup. Sanggeus Suherman beak-beakan mere pepeling dak dumadak paroman Nyi Titi rada robah, rakatak buukna digelungkeun. Ret netep kana beungeut Suherman siga nu nembongan rasa caang pikiran. Sanajan tas ngaluarkeun cipanon anu sakitu lilana katinggalina ku Suherman, pikeun rupa kagelisan Nyi Titi asa teu pati robah. Malah ku ningali paneuteub panon Nyi Titi, rasa batin Suherman leungit kasedih, timbul rasa deudeuh jeung kacinta ku ayana Nyi Titi ngarangkul kana beheung Suherman bari nyuuh kana tak-tak, karasa pipina lemes tur tiis antala kana tak-tak Suherman. Sajeroning Suherman ngusapan buuk Nyi Titi, timbul bayangan zaman anu katukang-tukang. Dina waktu munggaran patukeun rasa jeung kacinta,
Sapeting jeput Suherman nyaritaan Nyi Titi nepi ka teu sarepisan anu teu lila kadenge bedug subuh, disusul ku sora nu adan seolah-olah ngageingkeun ka jalma-jalma anu deuk ngalakukeun ibadah ka Pangeran. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jeung saterusna Jung Suherman nangtung tuluy kaluar ti kamar bari ngajaweng anduk anu nyampai dina sasampayan gejlig turun anu maksudna deuk ka cai. Balik ti cai gok amprok jeung Mang Murtasim sobat bapana Suherman waktu pada karuli di kontrak enteh. Geuning jang Maman, naso ka mana wae jang? Tos lami tara kapendak-pendak kumaha daramang? Tanya Mang Murtasim bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Aya pangesto Mang, wangkid ieu mah. Mung nya kitu teh wae, teu aya amangan teh. Sanes ku teu emut atanapi miceun ka sepuh teh. Upami disanggemkeun mah matak ngaraos isin. Rupina ku Mang oge ka mafhum, walor Suherman bari ngabelitkeun anduk kana bohong. Ngaraos isin kumaha ari Ujang, betara-tara ti sasari nganggo nyebatkeun isin sagala rupi. Damang mah teu ngarep-ngarep kikintunan. Kusumpingna oge ngaraos bingah asa diangkeun sepuh. Peperieun sareng tuang rama tos mang pirang-pirang alam rasa pendak. Komo ayeuna mah tos tebih. Sanes ku perkawis kitu namang sayak tosna dina wangkid ieu. Abdi teh nuju mendak cocobi tina perkawis kaprihatinan. Abong kena janten jalmi alit teu boleh digulung ku kabingung nyangga kasesah salawasna. Rupina upami teras emut kana kaprihatin mah kalayan kirang-kirang napageuh nyepeng les atanapi kaimanan, duka kumaha panginten buktos-buktosna. Sakieu oge muji syukur alhamdulillah kanu kawasa teh masih keneh dipaparin caang emutan. Walar Suherman nyaritana bangun ngalengis. Jang demut kadinya nama teu ngabibisani karaos pisan ku Emang oge ari janten jalmi alit teh. Komo sapertos Emang mah tos sakieu kakolotanana panon tos kirang awas ceuli kirang ngareuneu singkatna mah tos seueur pisan kirangna upami seug dina panon poe teh mah tos bade surup. Leres numutkeun pandangan soca umum mah Emang teh kasebat jalmi tani. Namung nya kitu ari tani sacangkewok mah sok aya kasebatna tani kantundaki. Tani kantundaki teh sanes guguyon estu saleresna. Sakinten keneh Ujang masih jag-jag waringkas ageung keneh pangharepan. Cobi sarupi Emang mah saur sompralna teh mah kantun mayunan liang kubur teh sayaktosna. La ilaha illallah. Tuh geuning kitu anu mawi suruh Emang oge ari tos kolot teh teu boleh pohoan. Puguh Emang teh disasahatkeun akar ku ibina dipiwarang milarian jalmi nyaeta gaduh paculeun sakedik deui di kebon. Ceuk Mang Murtasim bari garo-garo teu ateul. Atuh sawios ku abi wae Mang urang keureuy malaur abi ngaringkuk teu puguh. Tembal Suherman. Atuh nuhun pisan ari Ujang kersa mah moal rupina Emang nyusulan ka Sari. Keur mah Emang teh hoream ka dituna da puguh jauh teuing imahna. Atuh bilih Ujang bade muli heula mah teu aya wagelan. Emang mah bade ti payun we bilih embina arep-arepeun jeung ongkohanana embina mah boga adat teh teu sarua jeung batur. Ceuk Mang Murtasim bari ngaleos leumpangna bangun rusuhna kar dumesieun ku pamajikan. Nya kitu deui Suherman balik ka imah anu maksudna deuk nyokot pacul kalawan deuk bebeja ka Nyi Titi. Mang Murtasim sadatangna ka imah meunang panggendang tibi uti nyarekan beak bersih kalawan teu sirikna irung Mang Murtasim ditunjuk-tunjuk. Aduh edasnya
menika yung ker aki-aki kotok bongkok teh kitu wae nya pagawean teh teu boleh elodan tos di mana ieu tas indah hoy nurutan anu anom aduh dasar aki-aki teu nalipak maneh sakitu lagu ruangan teh karalas keur sakitu beungeut kenyot siga dompet lepet teh tayoh kapohangna biuti nyarekan lak-lak dasar baris samping nyingsat sigana lamun kongang mah hayang ngarakab nya teu langkung teuing masing deuk nyebut beungeut siga dompet lepet oge ari sarua onamaan beungeut anjeun siga gerengseng buatan Ki Arta tembal Mang Murtasim bari ngabalior kadenge kacapan Mang Murtasim kitu nyalah teh biuti ngarasa ambek teu antap warah deui ngantop wae biuti ngarawuh huut meunang ninyuh dina katel butut katayap biuti lempang lalaunan nyamperkeun Mang Murtasim anu keur ngajantang dina lawang panto dapur barang geus deukeut tak Mang Murtasim ditoel anak ngaliuk anak keplok teh beungeut Mang Murtasim ditamlog ku huut meuni pinuh pisan beungeutna liang irung sametel kaasupan huut ngan hadena wae waktu ngaliuk ka tukang kabeneran teu keur ngangah sigana lamun teu balemah geus moal henteu tada teuing samututna sia puas teuing kitu tah ceuk biuti bari ngaleos ka cai ngumbah leungeun anu rami ping ku huut. Waktu Mang Murtasim nyusutan banget ku tungtung baju torojol Suherman nyamperkeun bari nanya, kunaon ari emang baterarai pinuh ku huut? Dasar teh wae jang kalakuan embina kawas nu teu cager mending ngarekan pisan ka entog teu pupuguh ngadonamlog ku huut dalamun teras ku kakolotan dibubuhikeun meureun kana solokan. Mang Murtasim bari ngaleos ka jero dituturkeun ku Suherman gaek dariuk dina dipan. Mangga atuh jang wawartos heula ka embina bade barang damel mah bilih kabojong siang manten ceuk Mang Murtasim nitah ka Suherman bebeja ka biuti. Leo Suherman ka dapur nyamperkeun biuti anu keur ngepoh niupan seuneu. Bi pida melenteh sawios urang keureuh wae ceuk Suherman bari gok cingogok gigireun biuti. Nuhun atuh jang ari kersa onaman mangga wae angkat datos terang ieu kebonna. Ular biuti bari nyusutan cipanon dumeh perih ku haseup maklum suluhna basuh. Teu talangke deui ngan leos wae Suherman indit bari manggul pacul ngajugjug ka kebon Mang Murtasim anu teu sakumaha lila geus tepi kalawan saenggeus disalin ku baju butut ngan kecruk bae Suherman teh macul bangun anu hipueun nakara maklum taneuhna bear campur keusik. Kira-kira sabeulah deui hancaeun kurunyung anak Mang Murtasim datang nganteuran Suherman. Lilen heula Mang sakedap tuang heula bilih kabujang tiis punten wae teu aya rencangna anu sae ceuk eta awewe anu nganteuran bari ngalaan pangais ngecageun boboko sangu. Sawios eus teu aya rencangna oge supados aya anu ngarencanganana wae kanggo Mang mah tembal Suherman seolah-olah banyol. Sok ngagilak kadinya Mang mah ari taeun teh mangga wae gada tuang ulah nganggo dijampean sagala rupi. Tembal eta awewe rada ngabalieur bangun nu era tapi sajeroning ngabalieur teh teu uleh imut. Bak Suherman dahar bangun anu ponyokna keur bubuhan tas capek kesang mani morolok tina tarang maklum dahar jeung samelada katurug-turug angeun panas dak dumadak keur jongjon dahar. Rei batin Suherman ingat kanu di imah di papan tes kupikir moal boa anak jeung pamajikan mah ngalange temenan di imah da puguhan jeung nyana teu boga dahareun pisan. Ku timbulna sawangan anu di imah ngadak-ngadak dahar keur ponyona karanan teh karasana ujug-ujug wareg nepi ka daharna teu kungsi mindo deui. Sok piringna ditunda regot nginum nepi ka beak 2 cangkir. Na tuang teh sakedikna keur Mang abong kana teu aya rencangna eta panginten Mang mah tara nuang angeun oncom ceuk eta awewe bari ngentepan wadah urut dahar Suherman. Sanes ku kitu eus Mang mah
Eta oge rencang nama kedah kumaha tembal Suherman jung nangtung bari ngelapan banget pinuh ku kesang. Oh, sumuhun kahartos. Eta pangintennya ngaduh rawas asa kaganggu ku abdi. Gaduh emutan abdi oge mang moal wantun ngaganggu. Margi sanes gangguan abdi. Sanaos diganggu oge percuma upami barang aya nu gaduh mah. Cek eta awewe nyarita namani pertengtang nakar kalawan manehna pisan mun cek tukang adu hayam teh mah tunggul deket. Ngadenge omongan ti eta awewe pikeun Suherman teu daekeun nembal ngantop wae kana pacul tuluy nuluykeun deui hanca pigaweun hayang geura-geura anggeus. Tapi ari sajeroning macul mah batin Suherman nyarita aya-aya wae sesekelan teh teu sangka ari sangku. Letik-letik celian cenah teu kungsi nepi ka bedug lohor pigawean geus anggeus leo Suherman turun kalebak kucuprak turun ka solokan ngumbah bitis anu beyedug ku taneuh bari ngumbah paculna. Rap Suherman make baju urut tadi kalawan baju urut dipake macul dibuntelkeun reket ditalikeun kana doran pacul tuluy balik ka imah Mang Murtasim. Barang tepi kaburuan sok pacul dituna sisi golodog kalacat unggah bari mukakeun panto kasampak Mang Murtasim keur andekak diuk dina dipan bari ngalepus udud padudan. Is geuning jang maman yaap calik tos beres kitu pidameuleunnana tanya Mang Murtasim bari ngetruk-ngetruk hulu padudan kana tampolong. Parantos mang mung duka kaanggoh henteu mah tembal Suherman bari gek diuk sok duduk kuy ditunda handapeun dipan. Tih cing mawa cai ka dieu sakalian bekong anu abah eusian deui kuno haneut. Mang Murtasim ngagegero anak kukutanana nitah mang mawakeun cai. Teu kungsi lila Nyi Otih norojol ti dapur ka patengahan bari mawa cai sok ditunda hareupeun Suherman. Sajeroning nyimpen gelas ari panonna mah ngareret kana beungeut Suherman siga nu boga pikir kadua leutik. Tapi pikeun Suherman mah jongjon wae tungkul teu ngareret ku juru panon-panon acan kulantaran teu boga pikir naon-naon kalawan boga rasa era ku Mang Murtasim. Sanggeus Nyi Otih ngaleos deui ka dapur pok Suherman nyarita nanyakeun Nyi Otih dumeh asa anyar pinanggih kulantaran ti sainget Mang Murtasim teh teu boga pisan anak. Dupi anu nembe teh saha mang? Asa nembe pendak? Tanya Suherman bari juru panon ngareret kalebah lawang dapur. Pun anak anu nembe teh mung sanes ari anak pituin mah mung sakadar anak kukutan. Eta putrana Jang Ahmad urang Cihaur. Kasebat nama putra kukutan malih ibu ramana oge aya keneh tur jalmi sanes jore-jore kaayaan sepuhna teh ular Mang Murtasim. Dupi margina aya di dia sareng emang teh kumaha kasebat ibu ramana aya keneh tanya Suherman bangun penasaran hayang nyaho jujutanana. Kawit nama kieu Jang eta murang kalih teh maklum anu di kampung teh nya ieu murang kalih teh nembe sakola kelas 5 di SD na teras ditikahkeun ka putra rerencangan sapademelan ramana mung kitu teh mah direremokeun ku sepuh pada sepuh. Rupina ku jalaran sanes jodoh kahoyong anjeuna nya kinten-kinten kengeng 5 sasih rumah tanggana teh nya enggalna minggat aya panginten kana samingguna mah teu kersaeun mulihna teh enggalna carios ti sepuhna teh muntang tulung ka mang milarikeun atuh kapaksa ku mang teh diparuruh ka ditu ka dieu malih emang teh siga nu heueuh make dibarengan ku jalan batin sagala kumargi hawatos ka sepuhna da tacan ngaraos manghariwangkeun maklum ku pajamanan ayeuna sok aya berita-berita dina radio tekantos lami nya pendak direrencangan sakolana kapungkur atuh teras we ku emang teh dibantun ka sepuhna kitu oge mani seuseup kersa sotenan dumeh diolo kalawan saeutik-eutikeun mangaluarkeun eusi batin. Lamun secara kitu wae mah teu sabongbrong wah cantang tu panggih dina panggihna oge rada sesah.
Waktosna kabujang pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.